Bong kena bulan puasa ngan ngedeng jeung ngedeng bae eueuh pisan gawe padahal mah tuh sasapu naon mang meni usilan pisan kumaha urang we nu penting mah ulah ngaruikeun batur. Ari kumaha urangna mah ngan aing kesel nempona anger bae hayang da ngalumpat teh mah aing lah. Mending ngaganekeun. Aduh, kunaon eta ciga nu leuleus kitu? Jeung eta syukur rampeolan kitu kunaon? Pan ieu teh keur latihan puasa atuh pan sakedeung deui bulan Ramadan. Hebat euy geus latihan ti ayeuna. Atuh ayeuna teh keur puasa nya. Hari puasa mah henteu ngan ieu mah keur latihan leuleusna we heula. Alas jacungan jempol ku aing teu balik. Karena kieu pemandangan juga itu sawah bener euy balarota ieu tempat Halusnya kayak jikanya si Atun. bener gini. Urang jebak yuk. Kira-kira puasaan tuh gitu ya. Hayu. Astagfirullahaladzim, bukan teh saha rek kamarana ieu teh. Ieu reknya ieu nganter Mang Aceng ka puskesmas. Oh, gitu. Emang gering naon eta teh mang menjikan ulah leuleus kitu ka tempona ge. Puguhan urang mamang geus sababaraha poe mun beurang teh tara bisa pisan asupna naon. Mantak awak teh leuleus teh mang euy. Tapi da batur ge loba tuh kieu teh. Ari di dinya kumaha? Saruha ngarasa leuleus henteu? Urang mah biasa-biasa mang awak teh leuleus malahanan jag-jag. Dahar sagala beres. Bieu geus dahar. Kayaknya poa jadi dia berarti karena puasa. Aduh, kayaknya. Kemana mang? Ya puguh mang, itu rekomen motor. Emang kunaon mang motorna? Sakieu mulusna disebut ruksak. Ari mulus mah mulus mang, da ieu mah aya masalahna atuh dina setang. Emang kunaon gitu setangna? Nya puguh mang, ieu teh motor teh lamun keur jalan sok ngajak belok wae ka rumah makan. Ngomong be teu puasa gitu. Aceng, geus di mana eta moal keresek? Tapi tas di warung meuli beas, ngaliwat keur engke buka puasa. Daripada ngaliwat mah mending lubuk barewe jeung urang yuk di tetangga arek. Embung teu lagi nyeri hate. Pernah bukber ge kalah ka ditah balik deui ku panitia. Na pedah naon dititah balik deui? Pan urang teh milu ngantri jeung batur. Ari ku panitia teh ditanya, "Emang ka mana?" cenah. Urang teh milu dahar. Keke cenah. Ari emang kasih kana keluarga besar henteu cuk urang teh. Tuh moal bisa cenah ari kitu mah. Deui mau susur keluarga besar. Geus balik deui cenah. Tah urang teh nyeri teh hati harita ku panitia. Nya salah ari kitu mah. Salah palebah mana urang? Pan itu mah keluarga besar. Ai di dinya mah pan keluargana leutik. Awakna ge leutik deui, ngarumasakeun wae atuh. Goblok teh kalakana bahan keuri aing. Mang, aing sok ngabatalkeun puasa teh selain tidak jeung nginum naon wae. Sebenarnya mah loba mah. Namun disebutan hiji-hiji mah malahan ngorek ceuli ge jero-jero teuing mah bisa mantak jadi batal mah. Oh, gitu. Terus ke misalkan aya sireum masuk kana ceuri kumaha tah meureun hese nyokotna? Gampang atuh mang, aya sireum masuk kana ceuli mah. Kare nyokot bae magnet. Terus taplokeun ceuli ke kasedot ge sireumna. Puguh sireum teh da dijieuna dina beusi teu balik pisan. Naon dia teh puasa? Heueuh nya.
urang teh keur puasa didinya mah harianeun heug ngabejaan teh engke ieu nangis beak kakara ngabejaan. Ieu kembang Ibu Haji ini alus ieu euy. Urang mah dijualan ya. Meni rajin kitu eta teh Mang. Oh. Mang ieu Bu Haji sudah panyeporkeun kembang. Oh, lain Mang kumaha puasa teh masih kena ngeureuyeuh jeung can pernah batal eta teh. Ya alhamdulillah Mang urang mah da ge puasa tuh era geus kolot baeuna ge ari kurun pika godin wae mah. Urang mah turunan ti keluarga urang ti kolot pika budak. Untuk lamun apalun teu puasa teh urang mah sok nyararekan sia. Nya Mang ai tadi mah urang teh meuni sempet percaya ku omongan Mang teh. Tapi deui aya mah jadi asa teu yakin lah. Astagfirullahaladzim, aing nepi ka teu percaya kitu. Ari urang kudu kumaha? Aing kadage minakeun dahar kana tina beurang kana peuting. Gagabas ngomong teh sia. Kumaha ge mun apaleun keluarga urang? Nomor aing kudu api omonganna aing. Bener teu sanggup ngadengkeunana ge aing. Rek percaya kumaha urang kadidinya sedengkeun eta bukti remeh napa anak kumis. Mana lah? Oh. Era bisa siap anak aing geus ngomong bener geus atur. Aing kapangi euy. Lain Mang, ari sugan ambek-ambekan teh mantap ngaruksakna puasa euy. Piraku didinya teh apal Mang, yeuh nu ngaranna puasa mah urang teh lain ukur nahan lapar jeung dahaga, tapi urang mah kudu ngagedekeun kasabaran, pang-pangna mah ulah nepikeun ka tepayaan. Komo bari jeung gede ambek mah lantaran jelema nu gede ambek kan awak oge mata kacentet. Naha naon hubunganana ambek-ambekan jeung awak? Didinya mah diganyiniran aing nya. Hampura Mang, urang mah lain nyiniran tapi nyapertikeun. Heuh eta teh ngaledek ngaranna ka aing, make jeung mamawa awak sagala rupa sia teh. Goblok teh sia. Tuh pan kacentet. Mang, orang rek nanya. Nanya naon didinya? Ada bulan puasa benar setan tadi cangcang? Ya bener atuh Jo. Pan aya keteranganana. Anu kieu pihartieunana teh. Apabila tiba bulan puasa, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan semua setan-setan dibelenggu. Tapi nah geuning masih kanu ngencar. Emangna didinya bisa ningali setan? Cik mana setanna urang yang lempo? Pan ieu setan hareupeun urang. Sia mah ka aing teh.